Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, wasta abdi Silva Dwi Malia di kelas IPA 2. Di dia bade ngajelaskan biografi Nadine Hamizah. Hatiku seberat dunia, semua bentuknya kau rayakan, menangis pun kau penuh tenang, ku dibuat. Nadine Hamizah nyaeta salah sahiji penyanyi awewe Indonesia lahir di Bandung tanggal 28 Mei tahun 2000. Nadine anak pertama ti dua anak buah ti pasangan Raja sareng Intan Gunita Widiati. Ti leutik nepi ka rumaja, Nadine cicing sareng ninina di Bandung. Salian nyanyi, hobi Nadine nyaeta traveling sareng fotografi. Ti SD nepi ka SMA sakola di Bandung, melanjutkan di London School of Public Relations atau LSPR jurusan Ilmu Komunikasi. Nadine oge nampi gelar sarjana komunikasina tina bulan Desember tahun 2022. Nadine Hamizah parantos ngamimitian karir ti SMA. Waktos eta Nadine aktif ngacover lagu anu anjeunna unggah kana YouTube atawa Instagram. Help me understand love, help me go the way you want me to go, 'cause I can guess the things that you're thinking, so help me understand love, tell me everything you want me to know, 'cause I can fix it till I know that it's broken. Tell me you, tell me you do, tell me you don't, tell me you will, then tell me you won't, baby. Nadine Hamizah dipakaresep ku masyarakat nalika miluan acara pencarian bakat sensasi media sosial anu ditayangkeun di Trans TV tahun 2016. Nadine medal juara katilu. Heart at the door, I won't say a word. They've all been said before, no, so why don't we just play pretend like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look at dawn can be wrong, I know. There is no tomorrow. And all I ask is this is my life, and I do it to you. Satahun saterusna Nadine boga kesempatan pikeun kolaborasi jeung DJ Dipa Barus di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP. Eta acara dilaksanakeun tahun 2017. Ieu kolaborasi oge menang AMI Award tahun 2017 salaku Best Electronic Dance atau Dance Production Award. Nadine oge parantos kolaborasi sareng Sal Priadi dina lagu Angin Paling Serius tahun 2018. Dengan namanya, mengetuk pintu yang sama, membawa angin paling serius seluruh dunia. Nadine Hamizah tos seueur ngaliris lagu sapertos Rumpang, Sorai, Seperti Tulang, Bertaut, dugi ka anu terakhir nyaeta Rayuan Perempuan Gila anu dirilis akhir Juni tahun 2023. Memang tidak mudah mencintai diri ini. Henteu saukur single, tapi aya oge album anu tos dirilis ku Nadine Hamizah. Tu wae ti abdi Silva Dwi Malia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.